Decoy. Men. Ini bantuan nyen yang 45. Gampang itu mah. Baru dah kamarana. Mana ya? Yang kamarana baru dah. Tarik 45 teh. Alright. 45 teh kieu. Jadi pan maling kalapa. Terus? Saat di situ hari aing teh maling kalapa. Terus kumaha? Maneh nu naik. Terus si Ade nu ngajaga. Terus ki aing disaung. Tegaci gitu. Atuh dengan adi aing ngeunah di mane? Ha. Kieu wae. Kumaha? Ada nu naik, mana nu naik gantar aing nu buan di saung. Nani? Aing mana yang gantar teh hese, aing mana? Terus bisa tuh kieu wae namanya. Sok kumaha? Tak aing nu naik. Ke mana duaan ngejaga. Nah, bener geus kitu baik. Gitu nya. Tapi ke lamun aya si bapak-bapak aing keur naik kumaha? Mana api-api linglung wae, api-api teu inget. Berarti ke aing turun heula. Mana api-api linglung nih. Goblok. Ke aing dikadek. Yang geus meni kieu wae. Tulis. Mana nu naik? Aing nu naik. Kayak orang nu nyangcang si bapana duaan. Kumaha? Ha. Oke, thank you yang udah nonton video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komennya. Jangan lupa di share ke grup WhatsApp kalian, ke semuanya aja. Tunggu video-video selanjutnya. Maaf banget jarang upload. Pantengin terus aja ya channel Sunda Mecaknya, dan ikuti juga di IG di @sundamecak. Dan ya, kita juga punya blogspotnya di blogspot.com sundamecak blogspot.com. Bisa kalian search aja di Google. Di sana juga ada banyak video-video yang kita upload di YouTube ya. Oke, pokoknya thank you buat kalian yang udah support sampai hari ini. Gua dari Sunda Mecak. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampurasun. Bye. Action. Siksa. Itu mau lihat. Gitu. Mulai. Itu. Aduh. Itu kejadian ulah gitu. Karena mun aya si bapak-bapak kumaha yang mending mun aya si bapak cek maneh teh. Lamun aya si bapak maneh kieu we